lintuhan korban-korban naranjeun kabeh. Lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumul kiamah. Urang ngabayangkeun ayeuna brang nu naik motor, brang nu naik mobil Avanza, nu naik Kijang, nu naik Fortuner, nu naik Lexus baby Benz jeung sajabana, kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyang euy bae. Nah, engke ge urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah, lamun urang korban unggal tahun terus we korban-korban, dek naik nu mana ge dipersilahkeun. Kalau baca jasa teh baca jasa teh ieu urang itu urang ini urang itu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen ku kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih. Ya Allah, amanya di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih pacar bener bae aing. Eta korban. Ya, Masya Allah karim. Ulah datang ka urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga. Duh Kiai, kabita amat korban kula pun boga mah. Bogana naon sia? Bogana naon? Hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok. Ali kotok. Set niat korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Tak. Aduh, sada Kiai kotok teh kabeuli. Endog. Kulup. Endog ngan hiji doang kulup. Ngasi kulup dikamanakeun sia dahar deui ku sia. Gusti, abdi korban endog hiji, jaboga ngan endog doang. Aju dek dibikeun ka batur jak kula ge butuh. Di dahar we ku kula lah Gusti. Atuh saboro sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa lebaran korban. Iya masa kadar ngelingan hungkut geus nyarah kabeh gitu. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tah libur tah. Libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tasrek keneh. Malam rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta. Minggu na libur, malam Rabu na haul ibu. Saminggu ti lebaran. Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Jadi malam 17 18. Nah iyalah informasi sekali deui. Jadi minggu hareupuran libur patali ngagungkeun kana bulan haji. Urang besi aya nu korban teh jatah sae keneh urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu. Lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasrek besinyana jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna menek libur geus linggu eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda. Oh
ngazama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah dek asup Kristen bae ku ari keneh naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing dek asup Kristen ku ari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun kitu tah di dia aya budak harita naklekkeun lantaran susah bae cek ngeunah lamun aing susah bae paeh pamajikanna bikamna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing dek asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing malah pokona mah dek asup Kristen atau budak kafir harita keleh teu kudu isuk-isuk teh kudu kawin-kawin deui harita keleh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam sejak kufur isukan atuh geus kuari keneh kufur ngazam kufur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade ataro dadapihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing si Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing kitu Islam apa kufur antara Islamnya kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin dikit tarik napas ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus aja dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadek A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azama 'alal kufri godan atawa ngazam ya ingat kufur godan ing dalam engko esok au taraddada fihi atawa manghiasi wong fihi ing dalam kufri kafara maka kufur yasiu wal fi'lul mukaffiratu ma ta'ammadahu istihza'an sahihan bidin utawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang mamaya wong ing ma istihza'an
dina guguyon kang pertel bidini kalawan agama au juhudan atawa leangas lahu kadue din ka ilqa'i mushafi kaya ngibaakeun mushaf biqulutin kalawan kang kotor wa sujudin lisanamin lan sujud kadue berhala au syamsin atawa syaragini au syamsi atawa syaragini. Alhamdulillah kadeuleuna jamaah laleulus berarti tanda bahwanyana kuleuleus teh teu boga duit lain puasa. Jelas alhamdulillah katinggalina arwasa sebab dibejaan. Tanda puasana tukang wudu jam 8 kana geus bea. Berarti anu geus ngalaksanakeun puasa ti Senin bersyukur ka Gusti Allah nu encan urang mulayan sebab hiji kesempatan ulah sok diabai-abaikeun buat datang moal ka bulan haji tahun hari nu ngora mah rada boga pikiran datang teh rada tapi lamun nu geus kolot nyaki bae nyapu yang bae deuleuan ka jelema aya 5 bayang da ieu mah geus asana boro-boro ka haji hareup asana ka minggu hareup wallahu a'lam nu mentak mumpung dibere umur ku Gusti Allah sebagai modal jangan berbakti ka Gusti Allah ulah disia-siakeun geus kolot masa datangna bae niat maniat bae cenah datang ka zuhur leuleus buka babari geus kolot mah ibadah jadi ditanya ku Gusti kunaon lot buka atuh bongan ku Gusti teu dibere kuat pula Gusti Maha Uninga harita pas datang ka zuhur ulah ka imah diturub sajinya 4 ya otomatis nganu jelas teu kuat Gusti Maha Uninga lamun urang jag-jag kemudian teu puasa kan ditanya naon sia teu puasa abdi digawe di pabrik kita kusaha digawe di pabrik ayo sia iya eta lah luatak urang gunakeun kesempatan pake berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya teu kuat-kuat teuing mah saurna bae 5 menit deui ka subuh. Oh, deui ka subuh. Loba dag beres minum Allahu Akbar subuh jadi ka isuk-isuk teh moal pati lapar eta ge nu hebat mamantah salat subuh hudang zuhur salat likum-likum geus teu kudu nangtung deui langsung brak deui hudang asar
asar mau ulah oleh SD datang ke maghrib tah puasa mantap cek pamajikan aing puasa kos gitu masa tahun ge kuat cek gitu tah pasar wajib di jero bulan haji aya puasa tarwiyah jeung arfah eta gede nama tanggal 8 jeung tanggal 9 tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arfah urang mananggalkeunana Senin jadi tarwiyahna poe naon Senin arfahna Salasa depan pemerintah NU nya nama nanggalkeunna Salasa nu salah baik dek nu mana ge ja aya dalilna kula make sulamun nairen jadi blak-blakan make ulama bae moal make Amerika mah mobil bae mobil teu naon buatan Amerika ai puasa mambung embung aing mandek make ulama bae sebab nu ngainstruksikeunana Kangjeng Nabi al ulama warasatul anbiya moal tama bisa kula ge nyokong pemeri sakadar jang perbandingan jaga gede nama nu nyekelan ru'yat teh lain ru'yat hisab ke ja buktina nyana make perhitungan lah geus ulah panjang-panjang bae beda kitab antara kiai jeung para mereka salah ulama maka sulamunairen 2 darjah hampir 2 darjah setengah 2 darjah lah jeung ru'yat di mana ru'yat dicakung ru'yat 10 manusia anu neuleuh kana eta bulan atuh cukup jadi titahna ge ru'yat jadi malam Senin 10 jelema nu neuleuh bulan bisa ditanyakeun langsung ka Kiai Syafi'i cakung adapun teu makekeun ka cakung aya alasan lain atuh mangga bae kula mah deuk di mamana ge nu penting mah bulan kadeuleu deuk di Serang deuk di Pandeglang deuk di Puri penting kadeuleu budak di kamar ya nu bebeja dulu cenah kiai bulan 2 golode di mana bulan aya 2 dina dada wah siapa tuh lain bulan tama kalapa tama sok macem-macem bae siapa aduh masya Allah urang mah perebut bulan padahal mah tuh urang nyaritakeun datang bulan mah teu kudu SS tanya bae awewe datang bulan datang berbei beureum lain bulan eta nah di Mekah tanggal di Mekah kabeh almanakna Senin di Mekah almanakna tanggal hijina Senin eta almanak berdasarkan hisab qat'i malam Senin dibuktikan ru'yat ngan kabeneran aya angin jeung badai jadi badai kesulitan Saudi Arabia untuk melihat bulan badai malam Senin tersebut hideung
di sababaraha tempat terus badai sehingga dianggap mun dina hadis mah fa'in gumma, jadi teu kadeuleu bulan kulantaran badai. Nya rapat malam Senin tersebut di kerajaan para ulama akhirna nangtukeun tanggal hijina Salasa lantaran bulan teu kadeuleu ku badai. Kitulah kula langsung nanyakeun ke orang-orang nu bisa dipercaya, mukimin nu aya di Mekah anu deket jeung orang-orang kerajaan. Rencana awal Senin tanggal hiji berarti lebaranana Rabu, ngan dibuktikeunana malam Senin badai. Kitulah keayaanan. Kula di dieu langsung mantau ru'yat, ternyata kadeuleu bulan nu neuleuna 10 jelema. Cukup jang ibadah ka Gusti Allah. Kemudian anu puasa tanggal hijina Salasa berdasarkan teu kadeuleu bulan atuh geus eueuh masalah. Nu endek lebaran poe Rebo atuh mangga kula mangajak teunan ngabejaan diri kula sebab osok aya nu nanya sangkilang nanya ge teu nuturkeun. Eueuh masalah kula mah. Nanya mah nanya bae jangan nuturkeun teu masalah tuh nanya-nanya cakeun aing atuh. Ulah teuing ka guru aing. Acana beda jeung guru atuh masalah kayak di akhiratna ge beda ieu. Heuh masalah. Acara ada kemis bae mangga asal ulah ku hawa nafsu. Ibadah teh megatkeun hawa nafsu. Ulah ku hawa nafsu ler bos ya lantaran je pan urang mah boga yayasan engke sia engke moal disumbang ta nafsu ngaran. Ulah poe Rebo mah teh mah hisab teu kadeuleu bulan padahal bulan geus ngajelaseun kadeuleu bulan. Tanyakeun ka cakung ku ari tas ngaji urang kuadari itu bobehan. Kagetin di Jakarta, ada apa ini? Nah, kita jadi belak-belakan pula mah, belak-belakan. Kan orang lamun teu belak-belakan teu geunah. Buka blak kadeuleu ka. Sia mah kitu bae sih. Jelas, acara endek bae warga teu kaje. Jadi kos kitu kaayaan. Aya kene di samping eta ge hitungan rumus tertentu nu mun kukula dibejakeun moal barisa. Pancen kieu atuh moal mondok henteu. Bisa di mana? Aya rumus nangtukeun mun sesana sekian jatuhna pe anu sesana sekian jatuh pe anu sesana sekian jatuh. Bagian kiai itu mah gitu. Kiai dia kiai lain Golkar. Saya masuk cari tungtung. Nu ngaji nyaho. Aya rumus-rumus. Atuh deuk ibadah teh teu sambarangan sebab deuk ka Allah nu nitahna Allah. Atuh kudu jelas. Tah nu mantak besi engke ndek lebaran Rebo berdasarkan hisab sulamunairen jeung ru'yat. Nu endek puasa lebaran Kamis cepnyana teu ru'yat atuh sabodo. Di samping aya hitungan-hitungan rumus lain. Lamun hayang nyaho rumus datang ka imah kula. Di pagahan ojol jeung sapi.
emang kumaha gitu sekalian ka neraka lah ojol ilmu jeung sapi tah mah aja pendi kos gitu mah tuh asal bakakak mah gede daek mamaca asal bakakakan bebeja gering lah sales malah bolon budak di besi tuh nyatanya tak seperti itu jadi kan jelas acana endek yakin be nuturikeun ke mangga moal cenah babi tuh mangga bae masalah geus kula mah teu pernah ngamasalahkeun kos kitu sebab muatan-muatan ngan sakadar deuk ibadah ka Allah aya parentah ti Allah petunjuk ti Allah atau geus adapun batur teu percayaan ke ilmu-ilmu tadi atuh sabodo ye parangsana siji tah cenah di lembur ulaheun lebaran poe Rebo kudu poe Kemis bae atuh ulah hese-hese lebaran mah berjamaah di masjid eta teu bisa neangan masjid saja masjid sejen ge teu meunang musola ge teu meunang atuh neangan ka Nurbo jauh salat sorangan mantek naon sorangan sholli sunnatal aidil adha rakaatain Allahu akbar beres langsung naik mimbarnya nak ngahutbahan saha bloon ulah salat sorangan ulah baca khutbah sakitu doang kumaha cenah mun duaan masalah duaan mah orang yang memajikan urang cicing sih berjamaah tak urang hebat tak praktek salat jeung pamajikan guys ayo khutbah ku harinya geus teu kudu maka ditaek-taekeun segala idal imam alam mimbar teu kudu duaan yang pemajikan cacing aing khutbahnya alhamdulillah sholatu wassalamu ala rasulillah di jero bulan haji ieu aya kasunahan kurban nu paling hebat ngorbankeun diri awewe nitah nyandung ka salaki cak pamajikan ada stop ieu khutbah teu beres ieu khutbah kaluar ti aturan di khutbah asana tas lebaran ribut lain minta hampura aja manyun bae jadi sorangan mah teu kudu khutbah jadi teu kudu bermasalahkeun ibadah ka Allah kok dimasalahkeun ulah ge kula mah boro-boro ka batur ka di dieu ka adi ka sahabat sedek berbeda tuh mangga bae ngan moal di dieu boro-boro jeung keluarga masyarakat gede dieu alhamdulillah di Cilowo mangga bae ibadah ieu cak urang Cilowo malah makal mah teu salat acan tuh salat nah ibadah teh ka Allah aya petunjuk ti Allah atuh dek naon deui lamun kitu bulan haji mah mimiti takbirna poe Arfah subuh bada salat sing ada ye tengetkeun ye lamun lebaran Rebo berarti Salasa subuh geus takbir ta salat subuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tilu kali eta geus sabaraha kali bae penting bada salat subuh geus ulah takbir deui ka takbir deui ba'da zuhur takbir deui bada asar takbir deui bada magrib terus sapeting datang ka imam naik eureun tambah salila tasyrif
unggal ba'da salat sunnah takbir. Tengetkeun tah tentang kata tasrek. Ba'da salat doang. Ba'da salat takbir. Ajeuna aya salat mayit takbir. Dina tasrek aya nu maot. Nah, beres. Sholli ala hadhil janazah Allahu akbar. Beres takbir. Allahu akbar Allahu akbar takbir. Mantes salat janazah ge takbir. Jika ada tengetkeun tah nya ulah sieun-sieun. Babacaan nu paling hebat samemeh lebaran samemeh arfah macana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barisa tama kabeh eta tah ti mimiti tanggal 1 datang ka poe arfah eta terus datang ka lebaran. Babacaan nu paling hebat kan babacaan ge aya ketentuan-ketentuan. Urang lebaran Allahu akbar takbir. Urang di kitu namanya di Mekah umroh atau haji labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika dan selanjutnya. Ye urang di bulan haji macana eta tah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in sabaraha kieu macana ulah loba-loba 100.000. Tuh siapa diberi 100.000 waduh hayang sabaraha tuh takol habak 100.000 lamun ti ayeuna Minggu Senin Salasa jadi 3 poe tah eta 100.000 bagi 3 poe berarti sampai sabaraha? Berapa? 35.000 lah. 35.000 jalan 2 tasbihna urang. Ye awak si aja nonton TV mati isuk datang ke sore ge kuat. Coba si aya nonton bola sia kuat jasa. Nonton tinju sia kuat jasa. Film sia kuat jasa. Coba goeng dipikuatkeun sia 100.000 tita ku kiai coba ieu. Dituna ti Kangjeng Nabi. Nah, guys, urang langsung mandi, wudu, langsung brak diu. Nyaho coba ku urang awak urang cek pamajikan teh ibu ka haji cenah teu hudang-hudang dengan wiridan ti kiai teu hudang-hudang zuhur ge teu hudang asa parenganan nyawa-nyawa ngacai atuh pamajikan datang ka haji subuh teh wiridan ambu tasbih dicokot ku meong teu kanyahoan menyokot tasbih itu Jawa, bau tahu kuara teman, ya Haji, wow orang Cikupa blon tak ya Haji. Coba ukurkan sia awak, dia nonton TV mah kuat, nonton film mah kuat, sia eta maksiat ke Allah. Coba ku aing, dik dipake ibadah sia, hayo aing nyaho, perlu kopi aing nyieun kopi sia. Nah, perlu huduk jeung tukang hudukna diayakeun sia ku aing gahareun. Hayo nyaho coba urang dicoba kos itu ibadah teh akur-akurkeun jeung nonton TV. Nyaho coba. Geus kagarak menang 100 lang awak sia nonton TV mah jadi lok puyeng. Ieu maca la ilaha illallah wa la syarika 100.000 puyeng. Sia tolol berarti. Goblok sia berarti. Hah? Sakali nonton TV keundeuk sia ku aing, hah? Jibloon manusia mah hantem deui bari dicarekan ku urang lamun teu kitu moal macam-macam. Hayo geus 100.000 datang ka lebaran. Masyaallah mantep biasa. Poean lebaran ibadah nu paling hebat adalah kurban.
mantak doa nageti Kangjeng Nabi Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal artina Allahumma ya Allah ieu embe teh hunbe ieu sapi teh minka ti Gusti abdi dibere nikmat ku Gusti tina tani hasil sehingga kebeuli embe atau sapi tina dagang abdi teh dibere ku Gusti ieu kitu kaleuwihan sehingga bisa meuli hewan Allahumma hadhihi minka ieu sapi ti Gusti anugerah ti Gusti nikmat ti Gusti wa ilaika dek dikagustikeun ku abdi dek dikagustikeun ku abdi pake takarrub ka Gusti dumadeus ka Gusti ya Gusti nita dina saah ieu kita dumadeus melalui kurban ya abdi dibere nikmat buktina abdi kabeuli hewan dek dikagustikeun tanda takarrub abdi ka Gusti fatakobal Gusti tarima ye abdi ye korban abdi Allah narima dagingna lain Allah narima getihna lain layanallaha luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa Allah teu butuheun daging los jang sararia teu butuheun getih los tambah jang sararia dahar usia dagingna sok sagala rupana aing mah nu dideuleu ku aing takwa sia ka aing masya Allah walakin yanaluhu taqwa. Oh, jadi takwa nu panggedena poe lebaran mencit kurban. Hiji kudu nu lintuh lan nu kuru. Lamun nu kuru teu jadi korban kuru teu jadi. Datang ka dagingan ku kuru-kuruna. Teu jadi. Mereka dua ulah nu pecak. Nomor katilu ulah anu pincang ulah nomor kaopat ulah nu gering teh lain lalagan gering nya geus teu bisa sasada acan lintu mah lintu kan gering matana ge peureung kos aki-aki lah kos aki-aki teh teh jelema geus setengah gering saperti aki-aki teh cileuh galelede leho nongto ngacai teka rasa aki-aki kudu hijikeun jeung nini nah korban pang bagusna Allah nyahoeun dihandapeun ka sur aya duit Allah nyahoeun di lamari aya duit Allah nyahoeun simpenan duit urang kemudian urang teu ngalaksanakeun ya cak Allah ku aing sia dibere sakitu ge nikmat kok kusia teh dipake teh digunakeun takarrub ka aing pake mencet hewan awas ya ku aing tanina awas ya ku berit sia cek urang Jawa berit awas ya dibere berit ku aing sia atawa dagang dagangna sia ku aing moal dimajukeun cak Allah ayo sia coba tanda bersyukur korban. Ayalah pertanyaannya, Pak Kiai saya sudah beli hewan kurban, lalu anak murid saya juga mengkurbankan saya. Dengan begitu apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Iya, tuh nggak usah bingung-bingung. Orang udah beli kendaraan dibeliin lagi ya pakai. Ubah salangan, ai di korbanan ku murid mah kudu bebeja muridna. Urang dek korbanan adik kudu bebeja lah ka adik. Urang dek korbanan babaturan kudu bebeja. Urang dek korbanan guru urang kudu bebeja. Mun teu bebeja teu izin nyana teu ngizinan heula teu izin teu nyambung. Kecuali ngorbanan anak sebab anak mah wajib dinapakahan ku bapak atawa ngorbanan bapak sebab bapak ge wajib dinapakahan ku anak. Nah ngorbanan anak ngorbanan bapak geus maot eta mah jadi bae hirup keneh ge jadi bae ngan lamun ngorbanan salieun ti eta kudu minta izin heula babaturan urang geus maot korbanan ku urang teu jadi teu nyambung
kecuali orang minta izin heula kawalina tuh kos kitu ka bapak kolot kudu izin heula nya bapak kolot teu naon ku urang anggap mun bapak kolot ya bapak urang incu masih nyambung kene tuh ya siapkeun 2 hari geura hitung duitna jang di poe Rabu can aya kesempatan Kamis Jumat Sabtu datang ke Sabtu tah itulah saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah lintuhan korban-korban naranjeun kabeh lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumul kiamah urang ngabayangkeun ayeuna breng nu naik motor breng nu naik mobil Avanza nu naik Kijang nu naik Fortuner nu naik Lexus baby benjing sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyangeuy bae. Nah, engke urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah. Lamun urang korban unggal tahun terus bae korban-korban. Dek naik nu mana ge dipersilahkeun. Kalau baca sata mah, baca sampai ieu urang itu nu urang, ini urang itu nu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji mah. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen ku kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih. Ya Allah. Mah di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih pacar bener bae aing. Eta korban ya Masya Allah karim ulah datang ke urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga duh kiai kabita amat korban kula pun boga mah bogana naon sia bogana naon hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok ali kotok set niat korban Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal tak. Aduh, cedak kiai kotoknya teu kabeuli. Endog. Kulup. Endog ngan hiji doang kulup. Nya si kulup dikamanakeun ku sia dahar deui ku sia. Gusti, abdi korban endog hiji, jabogan ngan endog doang. Aju dek dibikeun ka batur jaku lagi butuh. Di dahar we ku kulalah Gusti. Atuh saboro sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa, lebaran, korban. Iya masa kadar ngelingan hungkut. Geus nyaraho kabeh iki. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tah libur tah. Libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tas rek keneh. Malam rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta minggu nak libur malam Rabu nak haul ibu saminggu ti lebaran Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo jadi malam 17 18 Nailah informasi sekali deui jadi minggu hareupuran libur patali ngagungkeun kana bulan haji
urang besi aya nunduk korban teh jatah sakene urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasrek besinya nak jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna libur geus minggu eta libur malam Rabuna ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda azama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah deuk asup Kristen bae ku ari keneh naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen ku ari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun kitu tah di dieu aya budak harita naklekeun lantaran susah bae cek ngeuneuh lamun aing susah bae paeh pemajikanna bikamna teh paeh ajeunna ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing deuk asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing malah pokona mah deuk asup Kristen atau budak kafir harita keneh teh kudu isuk-isuk teh kudu kawin-kawin deh harita keneh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kupur isukan atuh geus kuari keneh kupur ngazam kupur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade atarodada fihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing si Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing kitu Islam apa kufur antara Islam jeung kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin zikir tarik napas la ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus acara dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadaekna urang ngan ka dituna nu biasa bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal pilul mukaffiratu ku ari pagawean anu ngufurkeun ku pagawean eta teh jadi kufur macam madahu suatu pagawean lunga haja-haja nyana istihzaan sorihan istihza ngaheureuy ngahina-hina
ngageuh-geuh kana agama. Jelema boga pagawean ngaherei-herei agama, jelema boga pagawean ngaleceh-lecehkeun agama, jelema boga pagawean ngahinakeun agama, eta pagawean ngalecehkeun agama, ngahereikeun agama, kufur teh. Masya Allah, sing ada agama urang ulah sok dileceh-lecehkeun. Atawa juhudan lahu, juhudan teh angas teu percaya ke agama Islam. Atuh sarua. Di antara contohna kail qaim musafin bi qaduratin, ngalungkeun Quran ka tempat anu kotor. Boga pagawean ngalungkeun Quran ka kocomberan, Quran dialungkeun ka kocomberan. Ieu pagawean anu ngupurkeun kudu baca 2 kalimat syahadat. Cing hade Quran mah kudu dimomoy, dimulya-mulya urang, ulah dihina-hina. Ulah Quran mah tah urang malangkeun Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim. Mantap lamun urang nyeun surat undang, kula geus sababaraha kali ulah sok di bismillahan. Ulah surat undang teh ulah lamun endek terjemahanna be dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh masalah tah mah lain Quran tah mah bahasa urang. Tapi bismillahirrahmanirrahim make Arab, bismillahirrahmanirrahim sapira surat undang. Geus bae dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atawa bismillahna ditulis make bahasa urang, bismillahirrahmanirrahim make bahasa Latin lain Arab. Lain Quran sebab Quran mah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ketika ditulis lain make bahasa Arab lain Quran. Ja Quran mah bahasa Arab. Jadi tulisan lagi Arab. Geus lamun ditulis make bahasa urang Latin lain Quran tah kos kitu. Geus bisa dicekel kudu teu boga wudu. Ditulis Quran make bahasa Latin, tulisan Latin lain Quran. Sanajan aya nu ngaikhtilafkeun tetep Quran mu'tamadan tetep lain. Oh, ya. Jadi Quran teh sing hade ulah sok dibalangkeun. Ayat ke bismillah ke komo sa Quran mah mun urang malangkeun Al-Qur'anul Karim ka kocomberan ka tempat-tempat anu kotor nu dianggap hina kafir urang. Na'udzubillah min kecuali lain istihza. Lain istihza, lain ngaheureukeun, lain ngahinakeun, lain. Contoh, urang keur nyekelan Quran, kemudian aya kafir. Lamun urang nyekelan Quran, Quran dicekelan bae ieu bisa direbut ku kafir. Sedangkan Quran mah teu meunang kan direbut ku kafir. Quran mah kan teu meunang dibikeun ka kafir untuk menyelamatkan Al-Qur'an. Eueuh deui kecuali balangkeun ku urang ka kocomberan, dibalangkeun ku urang ka kitu nu kotor. Ieu mah nyalametkeun daripada ku kafir, lain istihza, teu jadi kufur tah mah kos kitu mah. Oh, masyaallah. Mantap jelas. Sujudin linsanamin, sujud ka berhala. Ya kafir. Aya patung di dinya. Dijieun tina batu bacan. Hejo batu bacan. Kemari mah mahal ku geus murah di batu bacan. Ciu jugu nyana datang brak we sujud eta ge sarua jelas sujud ka makhluk, sujud ka batu, sujud ka kayu, sujud ka berhala, atau otomatis kufur. Kumaha lamun nyalamatkeun diri urang keur peperangan atawa urang nyerang ka daerah kafir, kemudian urang tertangkap ku kafir, dibawa ke gereja,
di jero hati mah tetep la ilaha illallah di jero hati. Ya, tugas cek Amerika harus sujud kepada berhala, kalau tidak sujud tembak mati untuk menyelamatkan diri. Ieu mah lantaran dipaksa, lain hayang sorangan dipaksa ieu mah nyalamatkeun diri brek milu sujud jeung batur, padahal di jero hatana mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teh pangeran wajib semangnya Allah. Eta mah sujud zahir mah teu masalah tah kos kitu eueuh masalah. Jadi sujud ka patung teh nyalametkeun diri. Kos kamari waktu urang haul aya Syekh Abdul Aziz di Amerika, nyana cerita saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka jadi pusat perhatian untuk menyelamatkan lantaran diparanggilan ku negara tetap pakai salib. Ketika keluar salib dipakai, jadi pakai salib. Padahal di jero nama la ilaha illallah. Salib teh jang sakadar menyelamatkan diri. Ribuan orang Amerika nu marake salib zahirna hungkul lantaran eta mah kapan Darul Haram. Negara kafir meles-meles. Nah ieu nyalametkeun diri. Ketika saliban dipanggil, dipersulit. Tina ngaran bae ngaran. Lamun berbau Islam di Amerika dipersulit. Ngaran urang ke Amerika, turun di bandara Amerika. Nah, ngaranna dideuleng ka di ditu teh barang dideuleng ngaranna ieu ngaranna Abdul Hamid. Wow, angel diproses. Mukmin, soleh, angel. Baba mengbangsa kos kitu mengaranna Yohanes. Cepat teman. Masuk. Joni masuk. Joni gara-gara cepet tuh Joni ge. Nah, bangsa ngaran nu lain Islam cepet. asal ngaran Islam diproses lila kuari teh kos itu Lain lila sajam 2 jam bisa sapoe. Mantak ulah hari tetep betah ge. waduh di Amerika eta kos kitu tah prosesna kebal geus embung deui aing ka ditu lah. Emang gerah ka ditu encan cenah Tuh ya. Nah ye, sujud gak berhala tapi nyalametkeun diri lantaran keur peperangan atau lantaran urang aya di Darul Haram. Nah eta kos kitu mah teu masalah. Lamun teu puguh teu kaharu urang kuari sujud boro-boro aya berhala sanajan ujug-ujug sujud ge teu meunang urang. teu meunang ujug-ujug Sujud gitu teu meunang mantak salat ulah sok aju sujud bae teh cenah sujud syukur. Aya aturanna sujud syukur ge boga nikmat naon teu hayoh bae. Teu bagus teh. Bagi jelema-jelema nu teu bisa bersyukur geus teu kudu make sujud-sujud. Sok aya jelema keur diuk-diuk datang brak bae sujud. Ih, sujud batu menang pakai lalagaan aya ge di jero salat. Kedua sujud tilawat, tilu sujud syukur. salian teh eta mah Ulah aya sujud-sujudan sakilang di jero masjid datang brak da sujud ulah. Motifna naon? Tuh, ya ulah sok ilueuneun. Ulah sok ilueuneun, teu bagus ilueuneun. Aduh, masyaallah. Karim, ya ulah sok ilueuneun. Sebab ilueuneun mah kena teu beres. Jeung lamun nanya kudu nyaho. Kemenang sa ilu-iluna jeung lamun urang teu nyaho nanya. Teu menang sa ilu-iluna urang teu nyaho ya soal sujud. tanya kan nya Kiai nanya, "Ustaz, nyaho. Mun sujud syukur kumaha? Sujud tilawat kumaha?" Jadi ulah sabrek-brekna sujud teu bogoh. Lamun urang teu nyaho nanyana kudu kanu nyaho. Lamun nanya kanu teu nyaho berabe. Berabe nanya kalau teu nyaho makos urang Arab. Urang Arab balanja ka toko Cina. Beres balanja cak Cina teh kamsyahnya. Gitu kan? Itu tenang bae urang Arab.
kalem bae nyana terus naik beca. Nyana mikiran beta urang Arab. Urang Arab teh pan di Indonesia aya kamsia cenah. Biasanya kan terima kasih, jangan nyawa terima kasih man, syukran. Atau terima kasih kamsia. Nanya nyana ke tukang beca. Bang, tadi saya belanja di situ di toko. Terus ada apa, Tuan? Orang Arab. Itu habis belanja kata dia kamsia, apa itu artinya kamsia? Kamsia itu jelek. Jelek, iya. Balik lagi sono. Ke tukang beca, balik lagi sono ke toko. Putarkan deui ku tukang beca. Kok, sini lu kok. Mana istri kamu? Enci kamu sini. Anak kamu, engkong kamu sini. Ada apa Tuan? Sini. Lu sini. Sinya mana? Engkongnya mana? Anak dan cucu semua dibariskan punyana. Dibariskan singko, sinci, bapak kolotna, bapak anak incu. Ada apa ini kata singko? Lu macem-macem sama gua, cek orang Arab. Lu kok enci, bapak lu, engkong lu, anak lu dan cucu kamu semuanya kamsia. Pandai belon eta coba ayo. Cak singko, nanaonan eta. Gara-gara lu aja kan teu nyaho. Geus naik beca deui gua udah puas cek teh ya. Aduh, cak teh mah kamsia naon meureun. Atuh tinggal singko we nyengir we. Masyaallah, cak singko cuma segitu doang cek janna teh. Cuma ngatain kamsia doang. Geus datang maka ditu ka imahna nanya kanu bener. Sini. Aku habis marah tadi sama ke singko. Emang kenapa? Kamsia apa sih? Kamsia mah terima kasih. Hah? Apa? Terima kasih. Jelek kali. Terima kasih. Budak tukang beca tuh. Goblok. Ya, atuh terima kasih mah bener. Atuh gua udah kamsiahin semua. Eta gara-gara nanya kanu teu nyaho blon. Hendak nanya kanu nyaho. Tuh, tungtung nama di kamsiahan we. Cek urang Arab teh aing moal balanja jadi gadinya isin aing. Atuh geus dicarekan Pak. Lu kok enci engkong semua nih ya, anak cucu semuanya kamsia, puas dah lu. Orang kan terima kasih kamsia. Paigan singko teu marah. Eta gara-gara nanya ke tukang beca. Tuh tukang beca nyaho naon? Ya namanya balak genep ya tukang beca mah. Ulah sok pakai tatanya tukang beca tuh. Menang tuh menang nya mah main gapleh we tukang beca. Eta bloon tukang beca eta. Masya Allah. Asyamsin atawa sujudna ka panon poe Shinto Jepang. Nyana batu menang aya nu herang-herang aya sinar-sinar dianggap di mana aya sinar disitulah ada Tuhan. Jepang mah situ Shinto mah. Matahari itulah Tuhan. Bulan itulah Tuhan. Nu herang-herang banyak lamari herang. Ini Tuhan. Sepatu tadi dia jore disemir jadi herang. Ini Tuhan. Tolol Jepang. Pipi awewe herang. Ini Tuhan. Jepang. Nailah sujud ka berhala, sujud ka makhluk, sujud ka jelema, sujud ka kayu, sujud ka berbagai-bagai, termasuk sujud ka panon poe. Kufur. Na'udzubillah min dzalik. Wala tasihu wallahu a'lam.